lamun ngandelkeun ilmiah secara normal moal bisa kajen kuku mage lantaran Imam Syafi'i teh kapan waktu keur ngarang aya opatnya nana Imam Syafi'i aya opat di hiji ngarang itu jadi ka hiji jadi ka dua jadi ka tanya nanya kene deuk kumaha coba eta deuk kumaha coba ayo jus non gara-gara Syekh Nawawi begitu Syekh Nawawi masantren begitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah nu pertama kemudian kapanggih jeung ngaran guruna itu ngaran guruna nu di Mekah nu pertama datang dari itu teh kumaha Aslawi urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan nyana bingung guruna kemudian Aslawi teh pan gadinya ngabersihan imah ngabersihan nyapu ngepel barang di deule di dinyana aya kebetan barang aya kebetan di dieu teu asep di dieu di deuleuan ku Syekh Nawawi oh keur ngarang kitu cek Syekh Nawawi barang di deule di hareupna jadi Sapinatun Naja oh keur ngarang Sapina katarak menang saparapat teu diteruskeun isukna ngepel di dinya keneh isukna ngepel di dinya keneh menang saminggu ku Syekh Nawawi diperhatikeun teu maju Syekh Nawawi bebeja mama abdi ulah di teangannya bade teu aya heula di ka mana bangsa 40 poe abdi bade indi teu lah mama atuh ai naon gara keperluan mah teu naon mohon Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 penting teu keluar ngarang Sapinah karang punya Sapinah 40 poe tah Sapinah ngarang Sapinah 40 poe beres diteuneun di mejanya na teu bebeja plek ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur tanpa abdi sombong abdi manulungan ka guru lantaran guru bangona kesulitan ieu ngarang kitab ieu Gusti ampura abdi ngabungahkeun kanu jadi guru bae abdi mah ieu teh mangyieunkeun sanesna abdi ieu teh nang Gusti bade disangakeun di meja moal bebeja abdi mah ka guru abdi tenden bae kadinya kitab isuk beres ngepel kabeh di deuleu ku guru ieu Sapinah saha dibukaan ku guruna itu ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh deh ike dibulak-balik punya bener ieu kos kieu ka hayang teh ieu guguran banyak ieu lang saya nang saha nu ngaku kabeh ai tadi nu ngepel saha Habib Rozak wah teu percaya aing mah kanu beuki ngarokok itu mah lantaran di gitu non ngaranna ditanyakeun teh nu ngaku nu ngepel tadi saha yang nu bebejan Nawawi Al-Bantani tidak kan dia panggil ieu buatan manehnya sanes teu ulah sanes henteu belum henteu hoy coba disumpah kulantaran disumpah ngaku hampura abdi lantaran abdi teh ningali mama ieu bangun deuk ngarang datang kadinya teu maju-maju saminggu abdi mah sedekah bae ieu ka guru bagus ya ieu nu kubawa deuk di karang teh kos kieu ieu masyaallah alhamdulillah mah dicium ku guruna ulah cek mun cenah ulah dicium leungeun abdi mah henteu tetep bae guru nyium murid eueuh salah lantaran ieu luar biasa istimewana ieu nu dimaksud ku mama dari karangan Syekh Nawawi 40 poe 40 peuting ngarang Sapinah urang ge pernah kababaturan maksudna nulungan kanu saluhureun di deuleu ku urang teu anggeus isukna di deuleu teu anggeus isukna deuleu teu anggeus tulungan ku urang di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki itu setan tama aku ingin menjelaskan menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti aduh sebaikkan kanyana inang bisa ya
alhamdulillah aya nulungan urang bisa nulungan sudah cinta eta geus sarua sodaqoh kene sih Syekh Nawawi pohara jasa Pak langsung ku guruna kita pindah masantrenna ieu mah lain nurukeun mama cek nyana dituduhkeun lah ngaji ka anu ke opat guruna Syekh Nawawi lah di Mekah keur carita kakarak datang ke Mekah umur 15 maju ke umur 16 seperti kos gitu umur 15 tahun maju ke 16 tahun bisa ngarang sapira 40 ke 40 detik teu maksud ngarang nulungan guru ngapa sana ngadengen aing kunaon eta ieu tah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ukur coba maka ilmiah moal kaukur atuh tama jalain Syekh Nawawi tama atuh dibere caang bae ku Gusti Allah kudrat Allah nempel tanpa hikmah ye de kumaha sakumaha Ki Holil Bangkalan ceurik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putra mancala putri saya debat eleh Ki Holil saya debat eleh Ki Holil saya debat eleh Ki Holil saminggu deui pandek balik begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejaan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru kunaon dibawa ka dieu sebab nyana mah lain keur ngaji lain keur ngalaan cai lain keur di lapangan oh biasa kosu digawe Syekh Nawawi tapi lamun keur ngaji wah luar biasa jadi eta didebatkeun eleh Ki Holil Bangkalan teh atuh barang nyaho eta Nawawi diteangan ku nya neuk mentah hampura teu kapanggih-panggih saminggu deui mepet diteangan kasih Bali kasih pamir ku teu kapanggih-panggih diteangan di Baitullah teu kapanggih ngadoa ka Gusti Allah teu kapanggih balik Ki Holil ceurik Ki Holil teh ngarasa izin jasa ieu non diskusi munazarah jeung guru ai urusan eleh nama lain masalah tapi munazarah na ieu waduh besi bendu guru jeung lain sebagainya saminggu ceurik bae terus di Bangkalan ceurik teu eureun-eureun nyahoeun Syekh Nawawi aduh murid aing ceurik Syekh Nawawi langsung ka Baitullah ngadua leng hiber ka ditu ka Bangkalan dipeluk ku Syekh Nawawi geus Holil ulah boga pikiran ku kumaha kaula nyaho maneh teh keur sedih ceurik bae menta hampura geus dihampura jeung sagala rupa ilmu amalkeun berangkat deui ka Mekah teu kudu make pisah Masya Allah ku hari pisah harura rese jasa bisa kudu 150 juta dan lain sebagainya birokrasi negara na luar biasa kudu salin ngaran dan lain sebagainya Syekh Nawawi mah datang Masya Allah ukur coba make hikmah jeung sabab moal bisa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib nu mantak ente hayang pinter ente hayang hebat geus ulah nanaon tawajuh ka Gusti Allah ulah dahar-dahar saminggu siapkeun kuburan ulah aju maksakeun geus boga bagian-bagian kabita bae urang jeung istimewa ya nur kuresepna bae ge urang geus min jumlati wali Allah urang kuresepna bae ge wih pohara amat eta urang geus kasupkeun kana wali Allah lantaran lamun urang diodongengan kos kitu teresep Muhammadiyah tah buktina lain wali Allah kitu badak pohara amat masyaallah ya karim pohara amat Syekh Nawawi tuh eta kan lain lalagan mantak tanding atuh Nawawi Al-Bantani sing ade besi Nawawi bojong nu mantak make Al-Bantani ge kitu teh ya Nawawi Al-Bantani kitu Koryatan Korea manaon ngaranna Tanara At-Tanariyo Koryatan Al-Bantani provinsian Indonesia negarawan baladan Masya Allah eta kumaha eta kos kitu tah eta geus teu kaartikeun urang ieu keur carita rezeki manawi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib sagituna tuh ukur ku urang ku zaman masantren moal bisa ka ukur paling ngaji amil jurumiyah sorop dan lain sebagainya 15 tahun utek-utekan dirinya keneh bae kadang-kadang balik poho narkib aman alaf jatun nang baca 5 wajah jadi 7
nyurah ka santri sanyanyana amil aya 2 pada 2 hiji amil nusuk mandian mait nomor 2 amil zakat wah cak santri jadi kieu guru urangnya ya Allah jadi mundur. Nah iyalah karomah ngarana tadi luar tawang geus. Jadi orang lamun nyaritakeun Syekh kitu Maulana Hasanuddin bisa teu ngising genep bulan atuh ulah diturutan ku si aing mau mal ngising-ngising atuh mal kebal atuh mal kebal kabita mah meunang kabita diukur teh mah pamere Allah sing hade aju urang maksakeun maneh teu hees geus beurang teu dahar-dahar ya atuh sia urang ngukur maneh awak sia diukur bae heula ku sia panjang sabaraha lebar sabaraha atuh geus diloyog-loyogkeun ku Gusti Allah urang mah tinggal kabita bae ge tag geus min jumlatil wilayah kitu bae eta lamun Syekh Yusuf lamun geus jana ngaji Syekh Yusuf mah putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin boro-boro jelema kotok-kotok cicing ngadengekeun suara Maulana Yusuf Syekh Maulana Yusuf ku ngeunah-ngeunahna suara embe cara ricing kebo cara ricing lamun keur lakian mah cicing kebal eta aduh ampun nanti kalau lamun endek hayang bagus suara didinya tawajuhna di Syekh Yusuf Maulana Yusuf aya uluk-uluk Kangjeng Nabi Daud aya wiridan Banten didinya tawajuhna eta teh teu bisa kaukur sebab tama karomah cara sesoleh ketika jadi imam di haram bismillahirrahmanirrahim maghrib nyana geus ruku makmum nangtung keneh nyana sujud makmum nangtung bae nyana balik deui ka rakaat kadua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin amin deui nyana ruku jamaah masih keneh nangtung keneh bae nyana salam nangtung keneh bae kakek soleh paling ya kan nangtung kan begitu ditanya kakarak ngarenjag ku ngeunah-ngeunahna sora coba dengekeun sora Habib Rojak sabalikna ai ke soleh mah tuh bagus soleh mah urang keur hudang jadi hees mun nu ngadengekeun sora Habib Rojak mah urang keur hees jadi hudang ampun udah Gusti Allah nu agung. Nah iya kumaha karomah hese diudag dah tuh karomah mah pemberian Allah kudrat tanpa hikmah mah ieu keur carita sora keur carita kagagahan Sidina Ali emang kumaha kitu datang ka setan sararieun ka Sidina Umar Sidina Ali dina pangperangan nya kumaha tah mah karomah tuh tah mah hese nyaritakeun tuh ku sorangan bae jauh perang teh wani Sidina Ali mah Sidina Umar mah karomah dibere wawanen anu luar biasa ka Kangjeng Nabi ndek perang sabulan keneh kafir geus sieun ka Kangjeng Nabi karomah tah mah mujizat sabulan keneh dek perang jeung Kangjeng Nabi geus harewas bae kubanya aduh ieu urang kubanya bingungnya nata kos ente boga ka Bogor di Cikupa Bogor lain boga ka Bogor resep ka awewe aju dek ganjang harewasan pan diterima moalnya ya urang ieu kumaha bingung ieu urang tah ente mah jurusan akadinya tuh ieu mah mujizat karomah hese ngukurna tah mah kudrat tanpa hikmah masyaallah ieulah karomatan aya sepanjang masa aya hamba Allah jang niungan jang nyaangan jang ngiuhan umat selalu Allah ngamunculkeun hamba-hambana anu bisa ngebersihan hatena tanpa aya geungeut malet meteuh duniaan di jero hatena makhlukan di jero hatena hiji Allah aya sepanjang masa ku Allah tetep dibere bae engke loba jasa jelema nu sirik nu dengki nu ngomongkeun nyanana seuri bae atuh lain wali aya marah mah ngaranna sarwana diomongkeun atuh sadaekna sih ngomongkeun kuku bage sadaekna kalahkan nyungsep nu ngomong-ngomongkeun lah ujianana ieulah hamba Allah sepanjang masa aya bae supaya naon niuhan nyaangan jang ngarariuhan jelema urang dek diudag ku sia moal bisa naon sebabna lantaran eta mah pemberian Allah meunang tapa sarua
hamba-hamba Allah ge menang tapak lain tapak puasa di handapun tanggal cari ingin gampang tapak kos kitu mah tengah dahar lauk gampang tengah dahar sangu gampang tengah dahar kue gampang tenginum segala gampang tapak tidak duit pamarentah tapak tidak duit anu riba tapak tinu kos kana itu nu jelas-jelas haramna dahar mah salila jang ibadah niat tahu masalah jakulu wasrobu wala tusrifu dia loba wali nu beuki dahar atuh anu gembul wali loba tah pelebah gembulna katurutan pelebah jadi wali teu urang nurutan gembul-gembulna tuh jadi urang hese teh nyarita geus naon eta bisa bae ku Gusti Allah meraktekeun ngaluarkeun kokotor-kokotor dan lain sebagainya atuh jangan ge teu ngaku nang nyana meunang Gusti Allah di samping karomah nu lain moal katuturkeun ngan resep bae urang min jumlati wilayah kos kitu bae nu mantak para aulia Allah dijelas-jelaskan urang supaya resep caritaan Rasul supaya jadi ibrah lima yasmauha cerita kisah-kisah para aulia Allah supaya jadi ibrah lima yasmauha supaya naon urang supaya manut minimal aing ngarasa jauh amat aing ngarasa salah aing ngarasa rendah di hareupeun si eta ku sakitu ge urang geus jadi tobat ngaranna dia tobatnya teh ngarasa rendah di hareupeun Allah pan langsung ka Allah nama urang teu bisa tapi begitu ngukur diri urang jeung jana jauh amat eta geus termasuk nah ieu lah kudrat tanpa hikmah karomah ngaranna jelema makin mantap ketika dibere ku Allah karomah tambah mantap ka Allah tambah yakin tambah mantap liyaqbalu alaih tinggal contoh kedua wa misalul qudrat aidan ma'al hikmah wallahu a'lam bissawab